ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di punduk. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan warungku. Hayu atuh jarajan. Mudah-mudahan ya Allah poe ayeuna loba nu jajan. Dek jajan nu karieu, dek jajan seblak, mudah-mudahan aya. Kumplit kene anyar di pasar haek balik urang teh. Nih, beneran kieu da tetangga secep. Nih, kita musik wae urang mun hayang boga radio teh. Ieu jangan musik kieu teh ada ngeunangan kieu. Asik. Sekitar lihat balik canya di pasarna. Tapi kan tinggalin nama itu semuka gini kan. Tegan ya pula ah. Balik mana? Oh iya, orang balik. Kita mana kan dia? Oh, karek balik mana? Gaya pisan. Mana ka pasar jeung suara hal ya kieu mending geus balik. Saeutik balanjana. Oh. Balik ngumplitan hungkul, boleh tarik hujan tarik. Iya. Naon eta mana? Iya, urang arem euy. Oh, rambut kaca mah buka kacang di mana? Ngalah saeutik urang teh, yeuh di pasir. Heeh. Nih inget ka maneh atuh aing ngaran tatangga heuh. Nih urang teh hayang kaasaan we. Boga ieu ketan urang teh saleter gitu. Nya direuem euy ame loba. Geuna teh? Nah, geuna kan? Heeh, urang teh boga kacang da geuna teh mana kacangna urang heuleuan goreng. Heeh nyata urang teh nya. Erek mere ka maneh kacangna gitu atahna badangan saeutik. Bala mere meuli urang mah saleter we. Heeh beung. Saeutik urang ngan boga saeutik eta ge tingali reumeuh ye. Itu oge aya mah aya nganjang beuniheun deui urang teh. Dan hayang goreng kacang urang teh. Heeh eta hakan heueuh. Heeh atuh dihakan ku urang nih da beuki. Awas mun dipiceun. Heeh. Urang tinggal kasih kucueun, si kucueun can ieu can kabere ku urang. Heuh atuh juga atuh ieu. Urang sa medag atuh sia teh. Oh atuh ieu sia teh. Atuh da inget ka tetangga mah gitu sanajan urang teh boga keluarga ieu ge loba ge gitu. Heeh eta heeh. Engke we ku urang dibawa deui eta na atawa anterkeun ku maneh. Ah bawa ka dieu ka warung maneh. Heeh. Nuhun ah. Heeh. Dia nabung gak aku ngaramban Una gedengan ah. Dan lah. Alhamdulillah ya Allah pangeran ini angin ini ini asalnya. Aduh. Ini atas sirah di angin kan ini atas kumi ah. Kayak eueuhnya teh kapangaosan si eta ini poe Rebo. Apa Rebo mah eueuh. Suka ayah ke tengah. Kebenaran ayah Umi tujuan naon? Cegelung. Iya biasa nuju moekeun ieu kursi kaompolan ucing. Ucing teh meuni tidak beradabnya.
Ini kursi butuh oge dipopoe. Atuh Umi nami nage ucing, atuh Umi, buat Umi oge jalmi teu gaduh adab. Muhun aduh ece meninya abong teu aya otakannya aya namina ucing. Ece aya ucing aya otakan teu? Henteu ece. Nya aya atuh sia teh. Mun nyebutkeun ucing aya otakan atau eueuh. Otakan mah sia teh ucing teh atuh meureunna beundeuk geubis teh moal mikir dua kali meureunna deuk ngalengkah teh. Sami aya otakan, sami jeung Umi otakna oge. Oh, sami nya cenah. Oh, gitu. Tumben Ceu Ucu aya ka dieu. Aya naon? Iya nih, hayang disiaran orang teh Umi. Urang atuh lila teu nyiaran urang ieu tinggal me asa geus kegeureuhan ieu na garung. Atuh ece, padahal mah ingkeun we atuh. Cenah ieu naik-naik ke puncak gunung karunya ieu hiking tak kitu. Jangan urang sia teh mending arah teh ngapeuting teh. Tuh tinggal tuh. Terus aya muncukup jigana tos bikin tenda di dieu teh aya ece. Tinggal tuh teh di ujungna kutuna tos. Sana buk aing teh bukit sia teh. Lebih ke ieu teh kan Gunung Krakatau ai Krakatau. Sosok atuh buru lah mending. Mirip Gunung Pangradenan. Sosok jangan kene urang sia teh. Ngadi lo gidinya atuh. Kumaha atuh? Siaran. Siaran di mana atuh, Cek? Pot urang dihanap mana kendang gag. Sok. Aing mah mending nih kemari bahan-bahanna anu mahal teh ayeuna plastik keur mahal teh emanya teh aing teh sedang carangeum di karanung mareuli teh da moal hade atuh urang teh meuli 5.000-an 6.000-an 7.000-an oge dah keugeuh kudu dikeresekan da teh sopan teh dikeresekan mah ini aya teh mahal kap mahal. Ya Allah nih jangan aing geus teh resiko beureunya tukang warung ieu. Yang kamari cikur-cikur nu kahari teh nu mahal teh enak keresekan. Nih genti kitu ku urang kapna genti ku daun cau. Bingung. Wonten wa etil jajan. Mangga. Oh, Neng, sok mangga jan seblak. Sok atuh milih heula tah ieu. Moal we moal cebak nih dek jajanan. Nah, masih budak teh teu meuli seblak. Biasana dibeli seblak 1.000-an we kieu teh. Panasna nih teu aya nya. Luk. Tuh alhamdulillah tomatnya tos arasak aya nama. Wah. Kok ini banyak tanaman kayak gini di halaman rumah aku, di bekas rumah aku. Ini siapa ini? Kemarin kan ada yang ngontrak rumahnya ke aku teh ya. Apa mungkin ya rumahnya? Caca. Ya. Ce Bunga. Caca aya naon maksudna Cece? Naon? Ti iraha ka dieu. Hareupan. Ti iraha ka dieu. Iya, Allah lawas dia. Gak usah basa-basi. Heeh. Ini kenapa ini banyak tanaman-tanaman kayak gini? Oh, nya hapunten Cece, henteu izin heula. Kenapa gak izin atuh? Kan kamu ngontraknya cuma rumahnya doang. Da atuh daripada ayeuna teh aya nu ngurus kitu tah. Janten ku Cece teh di keponan we, atur lumayan. Hoyong cabe hoyong. Tomat walu hoyong. Ini lihat katanya gak ada yang ngurus, tapi ini langsung bala, lihat tuh bala tuh banyak tanaman-tanaman liar. Ih, Cece. Ya.
tadi nama aya ieu rumput ilalang sakari ieu ku abdi teh dicacaran ieu teh ai cece. Ya, terus ini gimana ini mau ada yang beli tanahnya. Nah, pada diicat. Iya, udah dijual tuh udah nge-SMS ke aku. Kumaha atuh da teu acan ieu panen abdina oge. Ya mau tidak mau yang ini harus dibuang semuanya kan ini mau dibeli Aduh, nanti. Cek. Ya udah nanti Cece aja itu ngomong sama yang punya yang mau beli ininya tanahnya. Atuh kumaha atuh da ieu na oge kan nembe ieu teh acan dipanen ku teceuna oge. Ngapain atuh iya melakan kali. Atuh kieu we atuh neng bunganya. Enggak pilah-pilahin aja ini nih pot-potnya ke rumah Cece ke sana. Ini mah udah dijual ini mah. Nih, kieu we atuh kieu nya. Ya ku abdi ditambut heula tanahna nya. Kanggo ieu tanaman-tanaman cece gitu tah. Engke dibagi 1%. Misalkan pami cece ieu naon eta teh ngaical ka teh Iis nya misalkan hargana sakilona 10.000 cece dipasihan 100 perak gitu tah. Ya tapi ini masalahnya ini mau dibeli sama orang tanahnya Cece. Nanti besok mau kesini yang punya tanahnya. Atuh kumahanya nih maknya atuh iya ku cece Ya makanya apa-apa tuh harus izin dulu kan aku ngontrakinya ini doang sama itu yang atuh depan kumaha sedikit. izin ieu ngontekna oge kumaha abdi mah teh gaduh HP ieu. Kumaha atunya ieu teh. Ya aku mah gak mau tahu pokoknya mah nanti besok yang punya tanahnya mau kesini. Ini harus udah bersih semuanya pokoknya. Ah nih kumaha atuh. Neng Bunga. Neng Bunga mah nya. Ih. Nih, tos capek-capek dirawat dengan sepenuh hati dan cinta kasih sayang. Kumaha atuh ah. Aku si akang heula. Kang. Anggar we. Apaan sendalna? Hah? Apaan? Oh, Anggar mana mah kebiasaan sopan. Naon? wana naon. Oh, naon eta araan tuh sia teh tah di luhur teh teh. Jajaneun. Iya, kakadoan si April. Ah. Sabaraha hawa. 1.000. Nih mahal. Jerona teh beungeut si April. Nih Dicoces sabaraha. 1.000-an. Mahal. Nah yang sabaraha tuh neng daya nama ulun harga 100 perak, 200 perak sia teh. 1.000 2.000 mah. Ya. 1.000. Nih naon calebu nih Ya, jadi tuh oke malatus. Siapa meni dibanding-bandingkan jeung batur. Ini banget eueun 100 perak, 200 perak. Iya. 2.000. Iya. On deui. Ketak-ketak. Nah, Moal cenah sok kumaha. nya. Terus, wes dari kocak-kocak. Eta bieu sarana gede. Eta apa duit eta apa duit ah. Gua sorangan mah duit sia. Masuk. Iya. Palata. Eta duit tah. Sagepok 50 juta, 50 juta. Kayak kita milih nu mana aku udah eueuh deui sahabat we terus muter nu eta keneh. Astagfirullahaladzim. Tak kita tinggal foto atau ICG rambutan ta. ICG rambut yang si April. Iya. Stok 2.000, 4.000. Nah masih euy. Nah masih euy. Loba. Seribuan baik, seribuan. Nah masih malah di channel loba. Ya weh. Tas we Pak. Sok atuh. Ya tas. Jana.
Nuhun wa. Naon ya tuh, Keneng. Kurang duit mah. Atuh. Gope ya mah atuh duitna oge, aya jajan sabaraha heuh. 100, 200, 300, 400, 500. Ngat awak nggak teu usum 100 200 mah sia teh. 1000 2000 enak mah. Kita 2000-an nih, terus si rambut aja si April teh 2000-an. Ya 1000, 3000, 4000, 5000 genep ribuan. Nih, dak kumaha ge di pasiana ge sakitu. Naon atuh nih betejan loba teuing atuh tong ieu cenah balik deui. Nih atuh lain. nih. Ngangar sama ngarudatkeun wae Mbak atuh. Lain bae-bae atuh uah bangkar atuh nih meuli gopeun menang loba sia teh. Atuh, bae aneh. Nih uah bangkar atuh. Simpen saware ngan bae sok ide anyukeun ku uah. Aneh kabeh. Nah angar sia mah mending mending minta ka indung teh cing gede duit teh atuh aya beuki jajan. Angar. Sosok anak-anak sawang deui. Aduh aneh. Kurang duitna sia teh ieu tingali. Nih wae atuh nih. Nyali ngitung deui sabaraha eta ngitung deui. Hitung heula. Nih kieu atuh nih kieu. 1000. Nih kieu. Paksa ka dia keun. Budak teh nya sia budak saha mana teh sih. Keneng. Koplok biasaan anger budak teh sugan aing mah bener atau masih budak teh jajan sakitueun. Mah atuh perak. Seng ku aing didatangan gak ka imahna sia mah apal alatna segeulis sia teh. Aing mah nih. Karek kena dasar urang teh. Aya wae nu kieu patut ieu keneh. Si benceneng sia budak teh anger sok emosian wae sok aing mah gua buka duit 500 mah montong sok jajan katan aing tan aing mah marahal kai permen aya ya cek urang mah 502 hayang teh anger nu alus wae si boloneng mah sia mun kadang-kadang Itu nih. Umi teh nu johor ya. Sok kumi meni. Seseueun itu nih seueur pisan abdi teh. Emangnya naon wae tadi atuh Itu tinggal ucing ngompol. Nih papang geraknya Umi nuju beberes teh gerak. Nah ieu teh bau naon bau hangru sing horeng ucing pepesan atau pepesan ucingna. Da sanes ucing Umi. Sosok atuh Tuh nya teh acan ge acan tinggal aya nu labu. Karunya ceuan nih. Labu tinggal. Nih atuh dalam nih bae tuh kumilah nih bisa teh beli karunya ka kutu sia teh. Tuh ieu deui itu anak karu. Eueuh bodoh. Heeh kumi mah teh aya loba kutuna sok buru. Eueuh enak habodogan eueuh i geuleuh. Ngali kan sebut-sebut budugna atuh sia teh meni sok alaat teh meni omong aman mah meni. Eueuh atuh da i geuleuh eueuh ani i bau buah anyir deui. Eueuh naranahan ceu. Naranahan sia teh aing teh make we sampo kuda sia make emes. Pencetan wae kitu ceu. Entong atuh nyari ke aing kutuna we laanan Nih ani geuleuh. Nah meni repot pisan maneh tinggal alaan kutu. Sok atuh. Udah kok aing sok dibere geuningan sok hadieu aing teh ngirim ka maneh. Tah ieu tah badi tah, atuh tah ieu. Bae gelung atuh ieu heula, tuar heula. Cik Imas ka mana nya? Tuh bisa tambahan sibuk-sibuk deui. Ai kamari mah mun kuat tinggal panas, ieu matahari teh cikan 2 meter aja hulu urang teh. Aing rada alem euy. Tuh kurang hadet-hadet kieu hungkul.
Sebilin sanggari. Oh iya siki walu. Ah. Sekeun lebak keneh urang teh nih. Cara pisan urang teh. Nih yang di pigo sorangan. Aya dikaburuhkeun urang teh lebar kaburuhanana. Ah nih urang teh da. Baiklah aya masih keneh kawan aku sorangan mah ieu. Katanagaan gitu urangna cager. Bae aku sorangan we heula. Da geus tinggal nyokotan tah di kulon. Da geus diakutan ku mobil kamari ku dolak. Punten Cece. Mangga. Tah geuningan jelemana. Cece, adios ya. Naon Cece meni rareuwas. Kadieu sia, luas-luas. Naon Ce? Budak maneh tadi sukereng jajan akan urang. Oh syukur atuh alhamdulillahnya. Heeh. Iya, alhamdulillah aya nu meser isu kere panglaris ngalarisan gitu. Biasa dah emang murang kali Cece masuk jadi panglarisan gitu tah. Insya Allah tangke kapayuna misalkan ke sore sonten tah. Sonten teh bakal seueur nu jajan ka Cece teh. Mohon jadi panglarisan. Tapi anggar yang gubukna nih seueur teuing. Maksudnya kumaha Ce seueur teh. Atuh Teh alhamdulillah ya iya. Rabbal alamin. Budak manehnya teh bere duit teh sing gede. Anggar moal duit ka dieu teh paling gede 1.000. Heeh, Terus terus ngagubukna tingali sabarahaeun. Tadi ngagubuk teh kita prebueun duitna gope. oh gitu. Cak akuat anak maneh. Gitu. Oh, atuh ceuk meuni namina ge murang kali meuni tong padangung ieu. Lain padangung sia teh, da lain sakali 2 kali mineng. Hadieuna teh. Atuna namina ge murang kali. Nya murang kali nu teu kapikiran heuh kumaneh bere duitna cing gede anu boga pikiran. Ah budak urang teh bisa hayang itu, bisa hayang ieu, bisa hayang itu, bisa hayang ieu. Sok bere duitna cing gede sia teh. Coba udah pada bisa digubuk naon Nya sabaraha atuh sabaraha, utangna sabaraha meuni. masih jadi dot ka aing. Buat ka poporongos gitu meuni pira jajanan ieu teu pira 6.000-eun meuni. Sok ka dia ke prebuan. Da teu aya ayeuna mah atuh teh nyanak acis meuni sok riweuh ayeuna teh meuni kadenge ku tetangga. Sok riweuh urang anak maneh. Anu riweuh mah anak maneh sok pasian cing agung atau teh aya beuki jajan. Tong tarik teuing atuh. Nih kadangun ku tetangga isin. Heuh buka ka isin sok atuh ka dieu kan 6.000. Da teu aya atuh ayeuna mah. Sok gelis bayar 6.000. Teu nyanak ayeuna mah meuni. Manya we 6.000. Dipikeun cangcut ye. Manya 6.000 teh nyanak. Emang teu nyanak atuh. Oh, buka budak teh sok atuh. Non bejaan lamun jajan teh tong loba teuing saya senyanakna artos we atuh. Lain anak sor namina ge murang kali Cece Sarti. non ai sia eta mah ngajewer urang. Sia waniana ngajewer urang. Anak maneh jewer mah sia teh urang. Terus abi dekat. Soalnya can ngalarisan saya anu meuli tong wakan. Kalem. Ayeuna digubuk ku aing. Kalem. Sia ngadon ka aing ngagaplok sia. Sok bodoh eta bayar hutang maneh gelis. Aduh ting ada yang kebatur oke sia. Sok eta bayar hutang gelis. Angwer sia teh ka aing ngagaplok. Beulekeun sak mantok deui ka dieu ku aing diledot sia. Karek diomongkeun Cik Imas. Naon? Di atuh di dieu ka mana? Ngageroan? Henteu narosnya. Ngageroan ge henteu. Kenapa cuma nih dia? Di siaran. Udang mana mah ada ngukut ke kebun binatang nasirah teh. Seueur pisan putuna. Jual atuh kali-kali 5 kilo. Anu hayangan muka aing dijual. Lai eueuh nu daek Pakai ke daun sangu atuh.
Tina monyet aing teh ieu ngahakan kutu. Tinggal maneh. Buat ka warung. Ka warung. Anu poe kieu ka warung. Heeh. Astagfirullah. Kan urang rek nyangu poe ieu. Jeung karedok leunca, jeung sambel, goreng asin. Nikmat. Kacida. Loba duit maneh. Atuh pan urang larangan Ai digawe. ai ditambutan ku Umi mah teu masihat. Umi emang sok mayar. Oh, so. Kan duka iraha. Lain Mayarna teh. kamari geranya cenah ku Umi kieu cenah saur Umi teh gaduh heula teu saleter we. Umi kupingkeun Umi anu istrina ustadnya upami barang anyuk teh barang eclok kedah emut kanu mayarna jadi hoream urang teh nganyukeun oge. Ada ku Umi oge bakal dibayar atuh ceuk nih kuat kateung-teuingan. Heula maneh mah sakainget. Mayarna sakainget atuh. Karunya Fitri pang nama teh acan emam. Kumaha? Salaki maneh jang naon atuh gunaana sia ka jamarawan anak pamajikan. Saukur pake ngasah hungkul. Heeh, nya kacau na ame talapung kacau. Urang mah talapung we geus sakit. Urang teh kudu dahar, urang teh anak kudu diparaban. Kenaon? Main naon? Ngasah Ya hungkul boga mah. naon ieu, boga kalit emas. Pake maneh. Kan Pan ustad. ustad Aduh, sedunia. aku kudu gawe atuh meuni. Kecuali jadi ustad kudu modern heuh. Heeh tah, kitu. Tinggal Jadi loba. iya jadi non teh ceramah teh ganti-ganti topik Pak, tema. eta. Lagi mah tema teh eta we pembahasan teh Oh, jadi we. dan nu apalna meureunna ce eta hungkul. Nya atuh kan ayeuna beda-beda lokasi kan teu terang nu sanes nama. Kan Ceu Imas nu terang temana eta hungkul kan nu sanes nama henteu ai ece. Eta teh monoton nu kitu teh jadi horeameun deui. Ngodangna nu kitu teh. Lain nih pira saleter geura ceuk ni teu masihan teu teuingan pisan. Malah dicarioskeun geura ka Cece Geulis meuni teu teuingan. Umi teh ningali di dieu geura jeung saur nan jeung Cece Geulis di dinya geura. Ya mah mun aya sawu sesa bikeun geus ieu karunya. Hayang saus sesa. Beda pada teu dahar tah. Nya wios we. Daripada unyak anyuk ka itu ka dieu Heeh, geus beres sawu sesa we. Wios we sangu sesa Balik Aron. hayangkeun lebar. Entong aron atuh ece meuni maknya we teu Setening hakan we atuh ieu meuni. daripada unyak Loba anyuk pisan sok. eta. Sakitu teh untung keneh nya diberenya. Opi we atuh ieu sangu aron kari itu oge deuk nu basi oge. Umi matakan ge Umi kedah janten jalma mah nya kedah seueur kadaeknya. Tah eta Lain ieu mah bener. aya ku kadaek unyak Kirang anyuk. daek kumaha Umi teh kapangaosan hampir tiap dinten kitu tah ka Senen, ka Rebo, ka Sabtu, ka Kemis, ka Minggon. Nah, ka Sabtu na jeung ka Salasa henteu. Kan libur Tah, teh aya. dina libur eta teh usaha Umi teh. Heeh, atuh umi da kapangaosan ge kudu usaha, kudu bari usaha. Atuh sok. Boro-boro ning usaha tinggal tuh beberesaneun Umi teh meuni kuat ka betrak-betruk bumi oge. Heeh banget atuh mah tong hayang buka duit atau hayang mung barang dahar. Pan anggar di bejaan teh sok kudu isi siaran teh gara-gara kurang. Umi mah kahayang tapi pengadulan dikukut wae. Heeh. Sok ari aya kahayang mah kudu daek atuh mah meunang duit. Mari bangsana nih, jadi Mas mah lain. Geus urang mah celieur daripada ngagugulung kitu mah urang rek meuli sambeleun, tarasi, Ayo coli. jeung ke urang mental dan ka imah. Ngeunah daharnya. Jadi Mas mah paribasa gerang ngamapatahan wae Umi. Nah, heueuh da maneh mah heueuh. Jika jelema bener gerace. Emang heueuh sia teh bat. Iya nah atuh gulung urang atuh amun maneh mah meuni ngadodog awet-awet asupkeun deui jejalkeun deui. Atuh hal ieu. Sia kumaha? Nih. Ih. Palegeun atuh. Tas. Heeh. Da maneh mah heueuh kitu ieu. Nih. Sok eta mah teh naon usaha, naon we atuh ieu ka kebon ngaramet naon nya cara Sami sarang sarang Ceu Imas. Cuk uy juk uy entos bade beberes deui itu tinggal ku ucing. Usah haling cong di dieu atuh eta teh. Ih. Nih kapanasan ya. Kapanasan ieu Umi. Ai Umi ya, tong marah-marah pamali.
Udah meni digalai tos nyaho ieu teh. Ada butut atuh umi meni wios we. Nyaho ku ucing di papangan ieu teh ah. Nah kan teng poena. Nuhun umi. Heeh sami-sami. Yo, 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 yo. Opi, ta, cece, ta, atos, lunas. Nah, isak. Meni pirangan duit sakitu meni pedengung. Lain pera-pera itu duit, sia teh duit. Jangan tukang warung mah itu berharga. Nyata, tos dibayar. Angga tong disuruh-suruh kan banget aing atuh sia teh. Mayar we sia teh aing ente disuk-suk eta jajan-anak. Sia teh meni bari kurang kene sia teh deui. Lainan sakitu. Kena prebuan gope deui. Gope deui cenah. Tadi anak mana ngagobukna ge gope. Jadi 5.000 berarti 5.500 tinggal gope deui sia teh. Meni pira 500 atuh Lain pera-pera ieu buruhna eta teh buruhna urang. Di pasar kana jauh sia teh ongkos. Oh baeng ke deui we. Ih, pira 500 meni jadi omong. Pera-pera Kacida. eta teh. Kacida cocok mah. Pira 500 oge. Lain pera-pera sia teh. Sok adekeun bayar gope deui. Buruhna cenah beli nikah ka disogok-sogok banget urang. Kayak pasti habis ageng anakna.